Lamun keur bogana balaga pasti keur teu bogana sangsara. Sabalikna lamun keur teu boga loba ngeluh jeung katalangsara, dijamin pas bogana moal bahagia. Da moal aya tungtungna ngeluh jeung ngarasa kurang, sanajan geus loba oge. Hirup matos kudu aya luhur handap, beunghar miskin, untung rugi, teu mungkin beunghar kabeh, teu mungkin miskin kabeh. Sanaos kitu Allah ngalungsurkeun kabahagiaan pikeun sakabeh jalmi. Anu beunghar bisa bahagia ku beungharna, anu miskin bisa bahagia ku miskina. Takaran bahagia anu miskin jeung anu beunghar boga bentuk jeung ukuran masing-masing, moal sarua. Tah panyakit urang mah loba ngabanding-banding kabahagiaan diri urang jeung kabahagiaan batur. Tah eta cirina jelema moal bahagia teh. Naon anu ku Allah dipaparin ka urang saat ieu, pencapaian diri urang saat ieu, itulah yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Tugas urang mah terus berprestasi, ngalakukeun anu terbaik, pasrahkeun we ka Allah perkara hasil saeutik jeung lobana mah lain urusan urang. Urusan urang mah usahana, ikhtiarna bari kasampurna jeung lempeng numutkeun aturan Allah. Perkara hasilna mah keun we sanggakeun. Bade ageng, bade alit, bade untung, bade rugi, bade beunghar, bade miskin, lain urusan abdi. Urusan abdi mah nyampurnakeun ikhtiar. Kanikmatan hirup mah ibu lain hasil. Kanikmatan kangge diri urang mah tah prosesna. Lamun ukuranna hasil, karunya atuh budak anu kuliah pas arek wisuda maot. Karunya atuh anu usaha hapot-hapotan pas arek kaala hasilna jeung beungharna maot. Gitu. Jadi hasil mah perkara bonus ti Allah. Tah ikhtiar urangna, amal urangna anu jadi tapak pikeun diri urangna mah anu dicatat ku Allah jadi amal soleh.